Aing tengah beda-bedakeun kanyakan dibelaan suku dijieun hulu, hulu dijieun suku, melaan anak, melaan sia jeung lancek-lancek sia. Kurang kumaha aing nyaahna ka si Basri, dibelaan duit wesel ti si Ida satengahna dibikeun. Tapi naon buktina, naon? Kabeh ledis dipake ngadu, mabok jeung lacur. Geus era aing teh kumitohana nu datang wae mentasangkan si Basri meresan si Nunung. Si Age apal, cikene si Darman karek balik di rumah sakit alatan disiksa ku si Basri. Leuting deui nu ngauban, taya renghap bulan, taya hegak bentang, sanggeus indung peuting jadi hiji-hijina boeh nu ngarurup lembur, meredong di antara dorak lembur jeung dapuran haur. Simpe haben di guar jeung di kaluar. Sedang tina sesela bilik nu karancang jeung suhunan ngaharlob, angin teu ngahiliwirkeun ruruhitna. Hawar-hawar tiang listrik ngablentang 10 kali disusul launa anjing babau. Handapeun ngetetna bohlam manehna anger diuk dina kursi hoe. Dadana nurang kebong jeung kulit beheungna nu marondoyot ku kakolotan, karungkupan ka meja jeung sarung leuseuhna nu dibelit. Kitu deui beungeutna nu kanyos ditimbun ku janggot jeung kumis nu paselang jeung huis. Tapi katangian keneh sepir jeung tapak dedeg sembadana. Panona hurung haseup terus ngelun jeung nyrebung tina sesela ramo jeung irungna. Ngageterkeun ambekan nu teu sabirahma jeung hegak jarum jam. Bari teu eureun ngaduruk lintingan demi lintingan carita. Nu seuneuna langgeng ngabudag dina dadana, ngahuru sakabeh katineung jeung kapeurih heubeul. Anak sia warji nu jadi indung rusuh di lembur urang teh, anak sia salaku kolotna, nah teu bisa ngawarah anak ha, sia meureun digugulukeun waji. Ngaliarkeun rejit wungku anak sia mah warji. Ayo urang duruk ku sararea. Satuju. Dorok. Deui saban sora narajang manehna jeung Mang Pirang pakarang anu ngaharupat saban pongpok angin. Manehna terus nyaksian sakabehna. Nakisan ribuan riwa nu haben narembongan. Renjag deui, hegak deui. Karasa hinis ngereset jeung ngagerihan deui. Launan paneutupna mapai sakabeh nu aya di orangan imahna. Euteup lebah potret dina palang dada. Potret manehna jeung pamajikanana katut 3 budakna puluhan tahun katukang. Potret diteuteup antep masih keneh atra. Basri budakna nu cikal nu karek 11 tahun dikaleng ku manehna. Ngarendeng jeung Ida nu panengah nu karek 7 tahun jeung pamajikanana nu keur ngais orok. Lastri nu bungsu. Lebah budakna nu cikal awakna ngageter, leungeunna tipapreket, sorana ngagerem. Sia haram jadah dipodaran ku aing. Sakilat ngarongkong bedog nyelap dina bilik gigireunana. Jung nangtung laju muka tulak panto. Apa? Aya sora nu teu kanyahoan datangna. Manehna kebak ngalengkah. Lastri kaburu nyuuh bari ngarangkul pageuh sukuna. Bedog ragrag tina cepengan bareng jeung goak ceurik incuna di kamar. Di luar anjing babaung deui parap ngalaung katungtung lembur. Manehna anger diuk dina kursi hoe. Nadah cahaya rumangsang tina janela nu ngahaja dibukakeun. Parona hurung tapi ingetanana teuing lunta ka mana. Jauh ngaliwatan dapuran haur jeung rungkunuk lembur. Manehna lana ngerem maneh di imah teuing geus sabaraha kalakai waktu nguguran. Teuing geus sabaraha lamar buuk nu muruluk. Teuing geus sabaraha urang menyusulan jeung surat nu datang.
Teuing geus sabaraha urang oge anu ngamuk menta parurugi jeung menta raga anak hirup atawa pae. Geus bosen manehna pulang anting ka balai desa, ka kacamatan jeung ka mapolsek. Geus bosen manehna yang hareupan saban jalma jeung rupa-rupa pertanyaan. Geus manehna geus teu hayang nyaho. Nah, kudu salawasna aing sadrah kana kanyataan. Gerentesna kalangkang lawas na rembongan, kalangkang pamajikanana Basri jeung Ida ngaringkangan di genti. Saban sora narajang deui, saban pakarang harupat deui. Manehna meureumkeun panon jeung nutupan ceuli. Renjag deui, hegak deui. Karasa hinis nyereset jeung ngagerihan deui. Lain getih aing sia Basri, lain getih aing indung sia ungkluk indung sia baheula dikawin ku aing geus bureuyeung. Aing kateumleuhan ayeuna sia gen neumleukeun prajeut ka aing. Lain getih aing sia lain. Aya nu terus ngagalura jeung hese dipereukeun dina batinna. Lastri ngurunyung ti dapur bari nyusuan budakna. Katangen panona carindul balah ceurik satu peuting. Song ngasongkeun emuk diisi ceun teh haneut kana luhur meja hareupeunana. Gek diuk dina kursi gigireunana, sorana dareuda. Rek kumaha wae urang teh, Pak? Tapi manehna teu nyuara. Tadi isuk-isuk RT Maman geus diol deui bikin surat panggilan ti desa. Astri ngerengha panjang, budakna nger dina aisan. Teu lila pok deui nyarita. Jeung talata omat cenah poe ieu apa tong ka mamana? Lurah ade jeung aparati mapolsek rek ka dieu. Manehna angger ngabetem. Kang Basri penting tadi pada ngudag cenah aya nu manggihan kaburna ka lembur urang. Lain dicerekup polisi siaram jadah teh. Ayeuna geus ngawerjit naon deui cenah. Keun lamun ngalantok ka dieu disampakeun seseukeut bedog sia ku aing. Gerentesna. Kang Basri peuting ngaricau deui. Maehan urang kira payung. Renjag. Manehna neuteuk Lastri. Leungeunna dipapreket. Nahan ambekan nu mimiti ngagalura. Lastri ukur tungkul cimatana ngecelak deui. Lamun emak aya keneh mah meureun moal kieu urang teh, Pak. Lastri nahan nu ngagelek dina ti korona. Geus eueuh pamuntangan urang teh, Pak. Kabeh dulur jeung tetangga geus arapi lain. Kabeh geus nganggap urang nu ngaliarkeun wiwirang. Kabeh geus nganggap urang runtah. Rek muntang ka saha urang teh, Pak? Rek muntang ka saha? Ceu Ida geus di Saudi. Kang Dodo teuing ka mana Kang Dodo ge? Menggeus ya Lastri, menggeus. Tong nyebut-nyebut tangkurak si Dodo harapan aing. Aya bedana antara salaki sia jeung si Basri. Aing geus teu paduli omongan balarea. Rek nganggap runtah, rurujit, kotor, jeung naon bae nu diteumbleulkeun ka aing. Aing geus teu paduli kana sora-sora nu lana nya campah. Aing geus teu paduli. Hartina apa teu nyaah ka anak? Teu nyaah ka Kang Basri. Lamun nya ge nganggap keneh anak ka Kang Basri, meureun moal ngantep sina kitu. Moal ngaheurasan jeung ngaharengan wae. Lastri geus teu kapendung deui cimatana. Budakna nu teu daya krepeh beuki pageuh dirangkul. Kudu kumaha deui aing teh Lastri, kudu kumaha deui? Awakna ngageter, hegakna beuki kerep. Aing teu ngabeda-bedakeun ka nyaah ka anak. Dibelaan suku dijieun hulu, hulu dijieun suku. Keur melaan anak, melaan sia jeung lancek-lancek sia. Urang kumaha aing nyaahna ka si Basri. Dibelaan duit wesel ti si Ida satengahna dibikeun. Tapi naon buktina? Naon? Kabeh ledis dipake ngadu, mabok jeung lacur. Geus era aing teh kumitohana nu datang wae menta sangkan si Basri meresan si Nunung. Si Age apal, cikeneh si Darman karek balik di rumah sakit alatan disiksa ku si Basri. Si Deden nu digasa perhiasanana.
Haji Sansan nu di badog imah mah ingon-ingon jang tatang ledis tayang nyesa urang ranca kole nu bureyeung balai desa nu ruksak paburantak jeung karugian balarea nu geus teu kaitung jumlahna kari-kari ayeuna geus beak bana aing teh Lastri geus beak podaran we aing keneh podaran manehna nyuuh bari ngaguk-guk tapi teu kanyahoan di luar aya nu ngagardig rurusuhan ngadeukeutan imahna ngaburodul sabedogna saaritna sora ngaradak saheng ningker imahna hansip RT Maman jeung RW Engkos sategah pola penghalangan tapi sakabeh jalma panonna beuki ngabebela amarahna beuki ngagugudag keluar sia Basri anjing tong disumputkeun Warji Keluar sia Basri tong disumputkeun Warji dengekeun ku sia Warji anak sia geus nyeun Warjit deui deuleu peuting maehan urang kira payung lamun teu dipasrahkeun si Basri ayeuna keneh lamun urang bakal jadi tanona bakal diamu ku orang kira payung bener batahan lemur urang jadi lebu mending urang duruk si Basri ayeuna keneh ku sarerea satuju dorok duruk Warji ayeuna mah geura ikhlaskeun KBG geus ngahampura karena sakabeh nu geus kajadian sora lurah ade leuleuy nya bah ayeuna mah urang pada ikhlaskeun tembal RW Engkos manehna ngan wasa tungkul teuing naon nu gumuruh dina batina tak-takna pada nyekel ku Hansip jeung Maman di kamar Lastri masih keneh can sadar diriung tur dicecehan sedang budakna ngagebrak dina aisan tetangga nu sejen ngariung beuki tumplek sawareh aya nu cuhcih jeung polisi ngamankeun di buruan sangkan tengah gonyok kabeh di imah geus kitu kuduna Bah Warji saheulanan pikeun kepentingan hukum layon Basri can bisa dipasrahkeun masih dina proses otopsi ku pihak kepolisian jeung komandan polisi nyaritana tatag layon Basri dicacag jadi genep bagian muka panggih karek 5 bagian tah sabagian deui nyaeta bagian sirah can kapanggih nepi ka ayeuna tapi pihak kepolisian geus bisa nyieun kacindekan yen eta bagian-bagian awak muka panggihna misah-misah teh layona Basri hasil tes sidik jari aya nu nyalahan luyu jeung ciri-ciri fisik Basri katambah dikuatkeun ku tato kala jengking dina tonggongna tapi manehna teu nyuara kituna pikeun mastikeun jeung nyerek palaku nu ngarogoh halana komandan polisi eureun heula nyaritana nyelang ngareret ka lurah ade nu direret tibang ungut-ungutan wayahna Bah Warji katut masyarakat nu aya di dieu diperdih bantuanana sangkan mereka terangan luyu jeung kabutuhan penyelidikan aya pisan kepolisian masih terus neangan bagian sirah Basri can kapanggih manehna anger ngabetem kalangkang lawas narembungan deui kalangkang pamajikanana Basri jeung Ida ngaringkangan pilih genti saban sora narajang deui saban pakarang ngaharupat deui manehna meuremkeun panon jeung nutupan ceuli renjag deui hegak deui karasa hinisnya reset jeung ngageurihan deui lain getih aing si Basri mah lain getih aing indung sia nu ungkluk indung sia baheula dikawin ku aing geus bureyeung aing kateu meleuhan ayeuna sia ge neumeuleulkeun warajit ka aing lain sia mah lain getih aing aya nu terus ngagalura jeung hese diperuhkeun dina batinna peuting deui nu ngauban taya renghap bulan taya hegak bentang sanggeus indung peuting jadi hiji-hijina boeh nu ngarurub lembur di antara dora lembur jeung dapuran haur simpe haben diguar jeung dikaluar sedang tina sesela bilik nu karancang jeung suhunan nu harlob angin tereureuh ngahilibirkeun ruhitna hawar-hawar dihang listrik ngablentrang 10 kali disusul laungna anjing babau dapeun ngetetna bohlam manehna anger liuk
dina kursi hoe. Ketika ayeuna boleh racan aya raratan di mana Sirah Basri ayana jeung saha nu nyacakna. Panonna hurung, aseup terus ngelun jeung nyerebung dina seselaramo jeung irungna. Ngageterkeun ambekan nu teu sawirahma jeung hegak jarumjang. Bari teureun ngaduruk lintingan demi lintingan carita. Seuneuna langgeng ngagugudag dina dadana. Ngahuru sakabeh katineng jeung kapeurih heubeul. Deui-deui saban sora narajang manehna jeung Mang Pirang pakarang nu ngaharupat di saban pongpok angin. Manehna terus nakisan sakabehna. Nakisan rewuan deriwa nu haben narembongan. Renjag deui, hegak deui, karasa hinisnya resep jeung ngagerihan deui. Manehna cengkat, laju ngalengkah, rag eureun hareupeun kamar Lastri, raregan pamindingna disingraikeun. Sanggeus sawatara lila neuteup keur tibra ngarengkolan orok, raregan ditutupan deui. Manehna ngalengkah deui, kadenge saban lengkahna rakyat papan nu katincak. Sup ka kamarna, lebah lomari hareupeunana, manehna nangtung salila-lila. Cetrek, kuncina dibuka, kalaunan pantona dikenyang kuleungeun kenca. Dina rohang panghandapna breh aya buntelan sarung, laju dicokot sarta digolerkeun dina luhur ranjang. Kaambeu aya nu bau melenghir, kalaunan buntelan dibuka, sarung jeung lamaran kaen nu ngabuntelna di laanan. Lila tinggal kresek nu mungkusna. Besi kresek dicepeng kuleungeun ka tuhu satarikna. Laju dijungjungkeun ka hareupeun beungeutna. Awakna ngageter, sorana ngagerem, "Sia haram jadah Basri." Sirah Basri pageuh dina cepenganana. Di luar anjing babaung deui, parat ngalaung katungtung lembur. Arjasari, Januari 2010. Pamirsa, rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur. Kirang langkungna simkuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.